ngan uing mah aya tanyakeun nya ka Bapak sakedik. Dek nanyakeun naon? Beh teu jadi unek-unek. Sabab abdi maca keterangan. Heeh. Yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam. Heeh. Nah gitu. Kira-kira Bapak mau ambek? Make ambek sia teh. Bisa we ku dewek dijawab, henteu hampura. Jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuan jelema mah terbatas jang. Hah? Jadi durek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam. Yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam? Heeh. Tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Heeh. Tah Bapak geus kumaledang di dunya. Ai Bapak